nyusuhan selimut bararada kawas kieu. Ai cicing di kampungnya beda jeung di Saudi. Da di Saudi mah teu kieu ieu teh mah. Ieu mending keneh cicing di Saudi daripada di imah kawas kieu bari capek nempo salaki hees wae. Aing mah hayang teh tuh meuli-meulikeun mesin cuci. Lain kawas kieu we unggal poe ieu mah. Ai pagawean leungeun hayang aralus. Kudu dipencetan. Ari seusehanan sejeung-sejeung kieu ku leungeun. Dek mantuan we atuh geura. Akang. Ieu bantuan keur ngangkat-ngangkatkeun ieu we berat geus puguh. Wah, teu kuat. Aing mah aya we gangguan teh. Sebelun aing mah pamajikan teh. Aing mah naon sih teh Nyi? Atuh bantuan-bantuan ngangkatkeun ieu we ka pagawean teh ngan hees we jeung hees geura. Naon nu kieu ka dage? Kan ku dage-dagena da berat atuh. Meuli mesin cuci atuh geura. Atuh lain dipanmeulikeun. Geura aku kudu akang meuli mesin cuci. Beda ku aing kudu ka Saudi deui hayang mesin cuci. Mun kieu mah hese atuh. Berat mawana oge. Urang mah nyeuseuhna eta mah tiba ukur mawa. Boga salaki kitu-kitu teh ganti salaki aing mah laku lagi geura. Akang. Hayu atuh buru. Aing mah atuh Astagfirullahaladzim, pirana ge ditah kitu teu kabawa. bantuan atuh. Ada pira aku awak kantor ka badag ditah mantun kitu ge ku dibantuan ku awewe. Kumaha itu carana? Ya Allah ya Rabbi. Tah kitu kabelah ditu betotna. Anu ieu nu hanap betot ka dieu tah nu hanap tah. Ka mana nu hanap? Hanapkeun. Ieu. Heeh, eta tungtungna ka ditukeun. Rudet kieu aing mah Gusti. Bae ditukeun betot saeutik ulah nilep ngeurate garing. Teu. Terus. Aing Hayu tah hiji deui. rudet teu. Duh, namun dican eta ge ucing oge di ngahalangan atuh deui ah. Ya rudet oge. Kira aku eta mah teu kabawa ku sorangan. Allah Akbar. Pasti gimana naon teh ku dibantuan ku pamajikan. Keun bae ieu mah ki oge. Aing nyai mah ayo kamu. Astagfirullah, kenapa kita tuh astagfirullahaladzim. Pasti amit-amit aing mah ya